Cimoy, Kami lila teh ka dia teh. lain masalah lilana Cimoy panti ditu ka ditu kudu lempang. Jeung mana eta ngajak panggil urang di dia naon sih? Orang teh obrolan penting pisan. Atuh Cimoy padahal menelepon ka urang teh lain kalah ngajak panggil di dieu ieu mah. Di leuweung gawe naon geura sok panggil di sawah kieu. Di imah mah moal bener pada indung urang. Nah pedang naon indung maneh biasa ge aing ka imah ge bager. Nah yang mana ayeuna meni urang ulah ka imah. Aneh aing mah. Pan ku kitu na, kan orang teh rek dijodohkeun. Hah? Dijodohkeun? Maneh dijodohkeun jeung saha? Dijodohkeun ka si Yosep. Si Ciki coba. Teu mikir heula sorangan. Da kumaha deui atuh da cek indung na kitu. Ya Cimoy, manya manek nyurutkeun indung. Kapan aya erek kawin teh bereuteuk kumaha kesorangan. Nu menurutkeun indung. Pan urang teh kudu berbakti ka orang tua teh. Oh, kudu berbakti. Berarti siapa yang nyeri aing? Lain ek nyeri tapi da kumaha deui. Ya Cimoy, aing maneh boga hate teh sih. Boga. Amun boga hate mah nya nu kitu teu nyeri ngaranna. Sejeng aing teh 3 tahun, ayeuna ujug-ujug yang milih si Ciki Cuba. Emang pegawaian si Ciki Cuba geus bener. Sarua we jeung aing pangangguran, sia moal hanjakal. Moal. Kumaha dia tuh da sekolahna kudu kitu mah nya nurut we urang teh. Ya ulah sagala nurutkeun ka hayang kolot atuh Cimoy, pan aya kawin teh maneh. Ku aing tiba heula diajak kawin embung. Ayeuna kalai kawin jeung si Ciki Cuba. Naon si spesialna si Ciki Cuba? Terus lamun eueuh, nah maneh hayang kasih eta? Pan indung aing, terus aing kudu kumaha? Cimoy. Maneh mah lain cek indung-indung teuing. Maneh ngaku hayang ka si Ciki Cuba sia. Cing. Masih teu mikir Cimoy. Sia jeung aing geus 3 tahun. Otak maneh di mana? Aya di dieu nangru. Sia teu boga hate. Aya di dieu hate. Cing, apa sia dipelet ke si Ciki Cuba? Henteu. Sia geus dikumaha ke si Ciki Cuba? Tadi kumaha? Nya jadi berpindah kitu anjing tare pisan. Hate mah tidak bisa dipaksakan. Cing, Cimoy bener-bener maneh ka aing nyeri deulekeun sia geus jeung si Ciki Cuba bakal sangsara hirupna. Cimoy, aing nanya sakali deui ka maneh ya. Maneh leuwih milih si Ciki Cuba atau ek milih aing? Yosep. Ek si Ciki Cuba kakeuh. Cing, berarti maneh ku aing didoakeun sing sangsara sia teh Cimoy. Maneh mau otakan. Iya aya buktina otak. Cing, parah ya awewe. Panas aing bebeakan tapi kan kebo aing dijual. Coba aing dijual. Tuku aing entok nu nini aing. Heh, soang nu mah aing dijualan kabeh jang maneh salila 3 tahun aing ngabiayaan maneh. Meuli baju, meuli sagala rupa. Nah kusya ditampan aing mung ka aing mah. Kajen teh nama derita eueuh. Anjir ya awewe gering-gering teuing sia ku aing didoakeun itu kan ku aing kawinkeun nya tangkal foto ya maneh teh. Anjir, aing salila ayeuna rugi ngamodal ka mall ngawedakan maneh menjaga jodoh orang. Anjing, cek Cimoy. Ampun Cimoy. Naon? Benar ya teh? Bener. Moal hanjakal. Moal. Terus juga ini Saloba-loba nu geus dibikeun ka maneh moal hanjakal nu aing. Bener ya kasih kecil coba. Awas mun hanjakal. Tong hayang neangan aing deui mah. Moal, dadah. I believe I can fly. Gelo. I believe I can fly. Awe teuun hiji we ieu. Kabeh gini matak deui. Aduh ya malewan euy. Aek naon ka dia? Punung teh tek neangan sorangan, mun ka imah. Eueuh cenah. Ngaran bejahan ka dieu. Ciki mamah tadi. Naya naon atuh ami nih tara-tarani. Aya pi obrolan apaan wing teh? Pi obrolan naon? Nya pokona mah ieu mah pi obrolan penting mah ieu mah demi kelangsungan hidup wing. Maksudnya naon si ami nih bertele-tele pisan? Jadi kieu di wing teh meureun moal jadi wing ngawin sorangan teh. Hah? Kebenar atuh sia teh ih. Bener apa? Terbalik pisan jadi lalaki teh. Pan modalna beak. Be aku naon? Beak pake slot puing kemari eleh.
Ya sia teh daripada mencetan nu kitu mending kene mencetan aing. Banyak tagi kosok kayak ulin ka ieu mah. Ngan ayo sorangan mah bakal 500-an, ayo teu maya. Gosok gara nu aing kali 1000. Nyane mah boro-boro kali 1000, apaan kali 500 ge eueuh hese. Atuh ngagosokna saya teh make perasaan geura. Ngan nya wayahna nya urang mah da duitna beak pake slot. Wayahna wing mau jadi ngawin sorangan. Terus kumaha ye urang di kumaha kumaneh. Nah kumaha da wing apa dia teh kindit ka Jepang isukan. Ah terus kumaha ye. Nah kumaha deui da meureun aya ieu nu daekeun ka sorangan. Wing aya nama kindit ka Jepang. Masalah jodoh mah keke sorangan nu ngawin ieu. Tah heueuh lalaki teh kitu habis manis sepah dibuang. Aya naon tadi teh karek panggih jeung urang aya namanya geus ngageron deui urang. Aing kan sedih. Ke. Maneh sedih Cimoy? Sedih ditinggalkeun ka Jepang. Ditinggalkeun ka Jepang. Alus atuh ditinggalkeun ka Jepang mah engke balikna moal Ninja Hattori. Cicing ninja hatori nyaho keur sedih. Urang teh tertulus dikawin ku si Yosep. Tertulus dikawin ku si Yosep, ku si Ciki Cuba. Nabat pedah naon? Beak duitna si kunyuk mah pake slot. Pakai selot. Dipake notolan si kakek Zeus. Cak aing mah totolan we, maneh geus puguh. Cak aing mah tong sok-sok tinggal jadi awet teh maneh teh. Kumaha geus kieu? Teu kumaha ngan urang bingung geus beak ku si Yosep. Geus beak. Maneh geus pejet, Cimoy. Ampun paralun, asa mah ka aing teh mere-mere ka si Yosep nu kakaraos kedeung geus mere. Nah, lieur geuning awet teh teh kudu jadi barang mahal tuh Cimoy. Ayo geus dikitu aya kumaha tuh tetep barang, sampai juga naon. Cimoy, Naon? cenah kumaha ayeuna? Ngeteuing teh apa? Ih, kudu teu apal bae kudu aya tujuan hirup teh. Erek ditungguan keneh si Yosep moal ke maneh. Moal atuh tuluy kanjeng urang a. Hah? Setelah kau tidak disegel nih tadi dituluykeun ka urang. Anjir aing menang kukurutan. Heueuh sih barang bekas bisa jadi mahal lamun geus diservis. Ieu aing kamahal-mahal ngabiayaan. Hanjakal embung aing mah kitu mah geus second aneh. Sayang loba keneh harus keneh ge. Sorry moy, sorry. Tarima wae sorangan geus bejad ku si kutu kupret. Aing embung ah. Sayang moy. Heug aing mah balik. Atuh engke nu ngawin urang teh menang panyesaan batur.